Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring pun Egi Praja Septian dina raga resep diajar bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet karena pengajaran paguneman. Anu disebut paguneman teh nyaeta obrolan atawa wangkongan. Eta obrolan atau wangkongan teh sok mineng pisan atawa sering pisan dilakukeun ku urang sapopoe. Kan dina obrolan eta urang teh kedah memperhatoskeun ngeunaan tata bahasana. Aya unak usukna, aya nu lemes, aya bahasa lemes, aya bahasa kasar, aya deui bahasa loma. Anu bahasa loma biasana sok digunakeun dina taraga rapat, misalna teh ngagunakeun bahasa Sunda loma. Aya deui nu bahasa lemes, aya lemes keur batur, aya lemes keur ka diri sorangan. Kita orang bahas deui ngeunaan udak usuk bahasa Sunda. Ayeuna urang tinggal heula nu kumaha sih contoh paguneman teh. Contoh paguneman ku urang bisa sakseni dina video ieu. Elin, anjing teh pelajaran naon wae? Anjing teh pelajaran bahasa Sunda, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Entos ka hartos sadayana. Atos. Erlin dina atas encan ngerjakeun PR IPS na. Tah acan, mun kacan mah barengan kerja kelompok. Nya. Tah tadi tos diterangkeun atas kan aing mah. Oh nya muhun gampilnya. Anjing diajar sasarangan dieu. Hayu metiasa sasarengan. Tak kitu atuh sasarengan. Nya lamun aya nu teu kahartos mah taroskeun we. Muhun mun teu ngartos mah tanyakeun we ka bapak guru atawa ka internet. Sadayana apa teh mobil abi? Di si Putri mah ngaku-ngaku wae. Nya di. Duh kumaha nya internetnya teu bisa wae. Tae kuotaan meureun. Nya meureunna. Meser atuh kuotana. Teu aya artosna. Tenang, kiku abi dibere hotspot. Benernya. Nya Asik. Duh, si Ebi teh meni lame-lame teh sih. Tos saja ngantosan malah can datang-datang. Ya mun datang ya disidrek urang sih. Apadahan pada latihan nari ieu teh. Des. Assalamualaikum. Salam. Des punten lami tadi tos nganter heula si mama ka pasar balanja. Ya tulah tenan naon. Aku teh nya nungguan teh tos lila. Ya Allah, geus aya sejam mah Teu nya hampura atuh da. Si mama na rewel pisan, geus teu nya wae maneh mama urang. Nya geus lupakeun tenan naon. Teu ieu kumaha jadina cenah arek teu ngomongkeun tentang nari. Nya eta jadi naik nari naon? Kembang Nari Tanjung. Kembang Tanjung wae heueuh. Nya eta geus hafal can. Nya meureun belajar heula ari nari. Kumaha sih? Nya hayu atuh, rek ayeuna. Nya mangga wae satiasana itu. Nya nunggu baturan hiji can dongkap. Heuh nya. Nalilaka tadi Coba orang jajan telepon atuh. Teu HP-na urang ketinggalan di motor. Ya itu mepet mendak waktu di. Kumaha atuh ari kamu? Eta bener arek nari Kembang Tanjung wae. Heueuh geus Kembang Tanjung wae nya Moal nu lain itu eta goyang Karawang gitu nu lain. Ih goyang Karawang mah geus aya, Kembang Tanjung mah moal aya. Eta mun kitu teh nu ronggengna mah. Ronggeng ngentri. Sunter ronggeng monyet Ih, ronggeng ngentri. Intina mantep. Bener jadi eta. Heueuh geus eta wae. Pak Egi dikasih waktu cuma 2 minggu. Oh iya ya dikasih waktu Pak Egi mah 2 minggu. Nah berarti urang latihan kudu leuwih serius. Nah, berarti nya hari ayeuna teh nya si latihan waktuna teh geus kahamburkeun dalam waktu 2 jam. Kamuna lila wae. Tadi mau si niatna mun si Ebi datang mah kudu dicintet. Ya Allah ulah tuh. Udah gini mana deh. Nah, naon teh kabaran des gitu. Tuh orang tadi pohon Imah itu Imah deh itu orang jadi inget Kak Imah we mana mah tuh sampai orang tinggalin si mama nak we ramen ngomong tuh panjang lebar sabaraina diomong Aku kira kita mun kamu ngabaran itu. Udah ngape? Kumaha teh? kurang langsung pakai motor cus langsung ngajemput anjeun dan terus poinnya jadi kumaha yeuh hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamana wae akang gendang Aya wae neng, aduh nuju naraon ieu. Puguh tadi teh nya. Buat aja nongkrong.
Oh nungguan akang, aduh gusti ditungguan, anu nungguan. Ya kan rencana kan pada ngomong tentang eskul. Nya bener neng. Jadi kumaha eskul teh kumaha? Aku pada nanya kita kumaha ya konsepna teh gitu. Konsepna kieu we. Alus. Acan neng acan. Nyaman enggak? Lanjut. Jadi kieu urang campur we tari tradisional sareng tari modern. Leres pisan. Sip, setuju. Nah, lamun can bisa, yuk urang cobian weh. Ayo, Kayak- cobain ayeuna. Nya neng anu nari kayak akang nu videokeun. Oh, iya, Kumaha? Ayo, siap, setuju. Nyantos ayu atuh lah ulah lila-lila. Oke. Ayo. Coba orang cobaan di Ayo urang cobaan. Tadi berarti mah. Gerakan itu kumaha? Itu gimana biasa? Bener. Ya, ada pas kita mah ada biasa, ada suami ya. Pas suami kenal itu jadi ayo pas nanti kaku anak teh kumaha? Ini tuluikeun lah neng tuluikeun. Ayo tuluikeun nih, turutan kena naon. Karena ge diajar. Naon deh? Gerakan Parabati kumaha? Hari mana emang bukan pernah nari? Pernah cuma terus lami. Jadi ya kan jelas gitu kumaha sih gerakan anak kembang tadi teh. Desi. Ya, kieu neng. Teu naon ngaranna ge diajar. Wajar lamun salah. Nu penting mah neng tos daek we. Nya sih. Tapi jadi si awak teh agak kaku gitu. Nari teh tadi kuat. Tenang naon ayeuna salah wae, kayak enjing latihan, terus latihan nepi ka bisa. Awalnya ge si Neng ieu teh teu bisaeun. Sama urang. Ieu teh pan diajarna di AA teu bisaeun. Jadi Gendal. Neng ge bakal bisa ke lamun unggal poe diajar mah. Berarti mulai ending latihan deh gitu. Latihan deui, entong sieun salah, ngaranna ge diajar. Lu penting mah isu kan latihan disiplin datangna ulah telat. Ya, datangna disiplin wae pusi. Iya datangna telat. Kira mah Terus semangat yang bisa jadi pongan deui. Nyantos lah berhubung atau sontennya ayeuna bisi neng di terangan ku ibuna. Nah, siapa sih kita kapasan deui? Nah, nya ayo ayeuna mah urang uih we bisi kasorean. Ke enjing ingat latihan deui nya. Tong dulu. Dia aduh. Aku mah enggak disiplin. Aku semangat pengen bisa. Pokoknya semangat tanpa tas semangat. Oke, siap. Nyantos atuh ayeuna mah. Yuk, urang uih we. Ayo. Mau lihat. Udah, aku juga mau lihat. Keren sih ya. Foto pro. Iya, hangout ya hari ini. Kan 200.000. Oh kita. Bener. Iya, Sok apa? cari foto pro. Elin anjing teh pelajari.